Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Mia Ramadhani ti 10 sampai 4 beda nyaritakeun carita babat Sumur Bandung. Sumur karahayuan Sumur Bandung, mereka rahayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung, mereka rahayuan ka daya Bandung. Sumur Bandung, rahayuning daya Bandung. Bandung 25 Mei 1811. Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Kawasna. Teloba nu apal kana tulisan di luhur. Eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung, mereka rahayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung mangrupa cikal bakal lahir jeung ngagedegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumur Bandung teh teu loba dipika-nyaho, boh ku urang Bandungna sorangan, boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun dititilikna sajarahna, Sumur Bandung teh pareunahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh teh eta tempat diwangun oge Masjid Agung, pendopo bupati jeung alun-alun kiwari Sumur Bandung teh pareunahna di tukangan kantor PLN cabang Banten di cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung. Tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Pareunahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedung PLN. Padahal lamun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedung PLN Pangkus Kusnadi anu nyesepuhan di Sumur Bandung waktu jeung menung keneh dina taung kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu. Ceuk ujaring carita, Sumur Bandung teh didamel ku Bupati kadua Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Harita samulihna ti Subang, kairingku para ponggawa Raden Adipati Wiranata Kusuma lireus di hiji leuweung anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung tea. Bakat Kunahnai wauh jeung karti tempat anu tebih Raden Adipati Wiranata Kusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Teutekeun anu dicandakna ditancepkeun kana taneuh lajangeuna malah kulem ditungguan ku para panggawa satiana. Kira-kira meunang sapanyeupahan Raden Adipati Wiranata Kusuma Ilugay ngadeg teras nyabut teuteukana barang teutekan dicabut tina urut teutekan tea ngaburial cai. Ceuk ujaring carita, salah saurang panggawa tumanya gamparan geuning tina tilas teutekan teh kaluar cai, dupi eta teh cai naon? Nya eta cai Sumur Bandung, cai anu isuk jaganing geto bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung. Waleur Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Satuluyna cenah kukasakteun Raden Adipati Wiranata Kusuma nu jelas henteu samanea. Dina waktu sapeuting urut teutekan teh dijadikeun sumur. Teu aya nu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaaheungan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu awateunana tur kawates tembok gedong PLN cai Sumur Bandung. Sumur Bandung nemrang herang lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayah kudu tartib jeung ditimba ku jalma anu dipercaya ku sesepuh. Harita Pangkus Kusnadi tea. Atawa jalma anu geus biasa timbana ember leutik disambung ku tali rapi anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Keur jaman almarhum Pangkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung tur can katinggal ka cai sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kitu mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadoa. Jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian teh eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang hehewatan ribut jeung teu meunang suaban mun eta dirempak cenah tinggal ngadagoan akibatna.
kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di Kota Bandung. Tangtu we kadu dipiara kudu dipiara dimumule tur diwanohkeun ka balarea ieu haluyu jeung Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sajarah dan benda kepurbakalan. Tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apal lamun di seberangan gedung PLN deketan alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sajarah Bandung. Malah duka kumaha nasib lamun Sumur Bandung aya saluareun gedung PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN, boba bakal jadi situs anu taya anjeunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.